Terang bade hujan mah ku abi teh moal waka dipoe-poekeun atunya. Halo guys, assalamualaikum. Sapertos biasa rencangan rutinitas abi yuk. Kumargi abi teh tadi teh atos moe-moekeun acuk si mama, teras dilajeng nyeusehan acuk abi sareng si emak. Janten ku abi di dieu teh bade langsung dipoe-poekeun. Ari satadina mah ku abi teh tadi teh nyeuseuna teh bade di video tapina HP-na saep batre. Nya atos we ku abi teh di dieu teh langsung dicaskeun tadi teh saatosna dicaskeun teh nya ditinggal teh atos pinu. Tos we ku abi teh di dieu teh langsung didamel video ya teh popoena nya guys. Ari pek teh nya ku abi teh saatosna popoe acuk teh langsung ngalaan daki abi teh ka bumi lebet ka bumi teh. Ari breg teh hujan ageung astagfirullah hanjaka ku abi dipoe-poekeun ieu acuknya. Terang bade hujan mah ku abi teh moal dipoe-poekeun atuh. Dasar we aya-aya wae nya. Tos we ku abi teh ieu teh langsung dijahitan. Saatosna dijahitan teh da abi teh tadi teh tos diniatan geuningannya. Da soalna geuningan si tengah bumi teh acan aya nu ngaberesan. Da abi teh tadi teh saatosna gugah bobot teh langsung moe-moekeun acuk si mamah geuningan. Saatosna moe-moekeun teh nya ku abi teh dilajeng nyeuseuh. Tos we ku abi teh di dieu teh nya bade langsung ngaberesan tengah bumi. Da soalna geuningan ieu teh setengah bumi teh tita tadi nya aya rai ge sugan hoyong ngaberesan da geuningan kalakah digulei we. Dasar aya-aya wae. Sakilang ieu teh seura metuk ge sareresna mah. Da soalna geuningan aya kulub huwi nya disimpen dina luhur TV nya tuh seura metuk geura guys. Tu hari dicana kuwi namanya teu aya rametuk teh geura. Dasar aya-aya wae nya. Tak kumargi teh nya teu acan disapukeun teh enjing-enjing oge. Duka atos disapukeun meureunan ketang ku si mamah janten abi teh terang. Entos we ku abi teh di dieu teh bade langsung disapukeun deui geuningan guys. Tu geuningannya ieu teh nya si kamarna oge ku abi teh tadi teh teu acan diberesan da soalna abi teh saatosna nyeuseut teh tadi teh dipoekeun tos dipoekeun teh nya ngalaan daki. Tak ku abi teh ninggal ka kamar geura guys. Janten ieu teh si kamar teh teu acan diberesan. Nyantos we ku abi teh di dieu teh sakantenan bade diberesan guys. Sareresna mah ku abi teh ieu teh nya satadina mah saatosna ngalaan daki teh bade langsung ibak. Kumargi ieu teh di luarna hujan janten tos we ku abi teh saatosna meresan bumi teh bade langsung ngalaan daki deui guys. Da soalna geuningannya ieu teh meuni asa hararideung kana nanaon ge duka daki duka naon duka tos ti kudrotna hideung meureunannya guys. Aya-aya wae si Ririn mah nya. Tak kumargi ieu teh si kamarna tos beres janten ku abi teh di dieu teh kantun disapu-sapukeun. Sapertos biasa we ku abi teh disapu-sapukeunana teh ka pengker jalan. Da soalna geuningan ka payun jalan mah pastina ge rarujit. Komo we entos hujan mah nya guys. Tak kumargi teh si acukna ku abi bade dialihkeun janten ku abi teh kantun digantungkeun kana paku. Tas sareng deui teh nya atos beres sasapuna janten ku abi teh kantun dikaluar-luarkeun guys. Alhamdulillah geuningannya bareres ari dilakonan mah. Kumargi ieu teh beberes bumina atos beres janten hatur nuhun kanu atos naringali video vlog abi. Dadah. Assalamualaikum.